Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rada Bengsrat. Dongeng ayeuna nincak bagian katujuh ieu dongeng karya Kiliksa etang-etang hiburan pangbeberah mana. Sumanga nyangakeun para wargi carios nyambung judulna Rada Bengsrat karya Kiliksa dina bagian katujuh. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita Karli parantos janten bandar peuteuy. Pikeun kalimat-kalimatna mernah para wargi sadaya atanapi leunjeuran cariosna mernah, Mang Jaya bade wangsul deui kana kalimat-kalimat nu kamari kantos disiarkeun atanapi kantos kasiarkeun sabagian alit supados leunjeuranana mernah para wargi. Mangga urang teraskeun. Teka catur di jalana para wargi sadaya. Karmin jeung Harli geus nerepi kanu dijugjug. Reg duanana areureun tuluy tanggah naksir peuteuy. Tetela peuteuy teh kapalang keneh can waktuna diala ngan matak pikabitaeun ari sabab meuni leubeut jeung paranjang. Tetela wadali marajinnya jigana peuteuy teh dipiara nya sabab buahna ge hade kieu ye. Kuring bingung sabarahaeun nya mun dibojong ya. Cek Karmin bari tetep tanggah. Teuing kuring mah komo teu nyaho kana urusan harga. Mun hayang jentre mah badami jeung ua, demar ewel ua mah. Tah bener kitu lah nya. Li lah pokona mah. Jigana mah kudu jeung ua badami cekeun ah. Kere kasakalian diparatkeun badamina. Ngarah balik mau putusan utang tu. Yo ah, urang balik li. Geus kanyahoan ayeuna mah. Ayo atuh da kuring ge ngan sakadar nganteur. Leos duanana baralik deui. Muru ka imah wadali tapi barang anyog kapengkolan geus ngajajar 5 jalma dipingpin ku Mirja. Nu beungeutna bareng tapak nonyok matana jaleer beureum huntuna kekerot cirining amek. Puguh Karmin reuwaseun lantaran apal ayeuna mah ka Mirja. Beunali ayeuna bogatan tuh bari ngarandeg. Kana tong dilayanan urang tuluy ka imah ua. Moal bisa li apan dipegat kulimaan. Keun kuring teu lah maneh mah ulah ngomongnya. Nama tuh tapi kade sing waspada. Duanana maraju deui ngan ayeuna mah bari taki-taki. Misi diserang ku balad Mirja barang geus deukeut pisan. Mirja marju 2 lengkah nulak cangkeng gagahna kerepok nyarita. Karmin, dewek tali mah ereh siasat. Buktina tadi katipun wahirna dewek jadi pasea jeung balad. Ngan untung kaburu sadar yen dewek katipu ku si lain. Taina balad dewek jadi limaan kabeh. Kabehanana. Geus sayaga pikeun agep si lain. Nah, tu bet benang katipu gunakeun atuh ieu ye. Karmin ngusap tarang maksudna mah sangkan Mirja ngagunakeun akalna. Mandong ngahampas ya ka dewek. Dewek ahli mikir deuleu. Ngan tadi katipu ku ilaing sabab disangkanya rek ngajak akur. Buktina ngabongohan ka aing. Teu mah sang ngabongohan dewek mah. Aduh harupan sarta terang-terangan. Eleh mah eleh we ulah sok loba siasat lah. Kurang ajar sia. Tadi kira aing kieun maju siasatan. Mirja budal amarahna. Saberutna rajang ka Karmin peureup katuhu meuni nyebuk nyamer irung Karmin. Tapi Karmin ukur ngagilak saeutik pros peureup milepas. Karmin can ngalawan manehna usaha satekah pola. Pikeun nyingkahan panarajang musuh seak suku Mirja nyamer kana iga burung. Karmin ngagilak ka kenca serangan musuh ngeplos deui. Mirja ngahegak bakat ku cape untuk kekerot nahan amarah. Jengkel jeung kemes pagalo ngajadi hiji. Utamana mah ngarasa wirang pedah can hasil ngarubuhkeun Karmin. Padahal tadi teh manehna sombong pisan yen bakal bisa ngarubuhkeun musuh dina sageprakan. Ari buktina bet kalah wiwirang para mitra. Nanaonan ieu teh Mirja gelut atau jijingkrak? Karmin ngahina tetep ayem sarta teu tinggalieun tina kawaspadaan. Wah, mentong sombong sia Karmin. Sabab sia-sia geus kanyawan ku dewek. Boh ngaran atawa padumukan ayeuna geus kanyawan. Malah kalakuan sia sapopoe geus aya dina dampaleungan aing. Udah boga rasa mokaha sia ayeuna sia bakar rubuh ku dewek deuleu, cek Mirja. Nyarita ka mana wae manehna agul, dumeh geus bisa meunangkeun katerangan ngeunaan diri Karmin. Sabab meunang beja ti salah saurang babaturanana nu mineng ka Cikekes. Dewek mah teh sieun ka nyawan Rusia ge da ti baheula ge eta. Cara nyumput-nyumput kaayaan dewek mah. Naon untungna keur si lain lamun geus nyaho kana kaayaan dewek. Dewek jadi nyaho kana laku lampa maneh sanyana. Kitu deui kana ngaran jeung turunan kana pacabakan jeung Rusia sejena. Tak wayana kitu sia sakedeung deui bakal namru. Sabab geus kanyahoan ku dewek yen sia teh lain jago talaga. Tapi budak pangedulan nu taya gadag unggal poe ngariweuhkeun kolot. Hahaha.
hanya hawan sia. Sok cah kitu Nyapek wae buktikeun omongan sia nya bakal bisa ngarubuhkeun dewek sok maju sia. Karmin jadi gemes. Hatena panas asa direrab. Sabab musuh geus kumawani ngabolekerkeun kaayaan dirina. Hag sia ku dewek dikulkeun. Rasakeun sia Karmin. Heat Mirja ngalonjongkeun suku katuhu. Maksud rek ngajejek dada Karmin tapi Karmin geus budal amarahna. Sakilas ngalugas bedog rek disabatkeun kana bincurang lawan. Atuh meni ngarengkog Mirja teh sabab arig bedog mah ku bedog mah sieun. Kulantaran gerakan mandeg kasaimbangan awak teu katalingakeun. Ngoloyong ka hareup puguh Karmin ngeunahkeun. Nu nyoloyong dipapag ku sabetan bedog hiu cekok keuna pisan kana tak-tak Mirja. Koak Mirja ngagero bruk rubuh mandi getih. Waduh, licik ya Karmin, licik ya. Mirja nyuuh bari nyekelan tak-takna, getih ngaburia tina sela-sela ramoleung. Atuh puguh balad Mirja ngarenyag kabeh oge teu nyana bakal ayat nu tatu. Hampir bareng kabeh narajang rek nyangkala Karmin. Tapi Karmin teu cicingeun bedog nu geus ngahakan musuh teh dibubat pabit satalikna nepi ka ngahius matak paur. Jeleng-jeleng musuh laluncatan deui da sieun ari ku sabetan bedog mah. Karmin beuki motah seaka kenca seaka katuhu nyabetan musuh nu rek narajang. Tungtungna musuh nyisi kabeh taya anu wani maju sabab sieun ku bedog. Ayo sahadeui wani madu narajang sia mun wani deukeut sia ku aing kabeh dicacag sia ceuk Karmin bari ka kerot. Bedog dicekel ku dua leungeun tungtungna lamokot ku getih Mirja. Min sing eling euy, ulah luasan euy manggeus bedog lah. Euy mandog ulah digunakeun. Euy asupkeun bedogna ceuk Harli hariwangeun. Manehna teu panuju lamun Karmin ngagunakeun bedog. Karmin can kaburu nemalan lantaran titongoh anu lalumpatan. Sadarea ngarengkog barang tepi teh horeng wadali meni haruha harehoh bakat ku cape da puguh lumpat meni tipu buru-buru. Hop, aya naon ieu teh? Nanaonan make garlut? Wadali rutret ka Karmin jeung ka pihak Mirja tapi can aya nu ngajawab. Harli, aya naon ieu teh aya naon? Wadali neuteup ka Harli. Detawa si Mirja megat-megat wae wa. Geus dua kali jeung ayeuna wa jiga nu cucup pisan ka Karmin. Harli nunjuk ka Mirja. Nu geus tatu nu harita diuk bari muringis nahan ka nyeri, bajuna beureum ku getih. Hai. Na urusan naon atuh dempi ka gelut kieu? Asa teu ngarti bat luluasan kitu mah geus ulah gelut ayeuna mah. Si Mirja bawa ka pasama, sina diubaran heula tatuna. Nu sajen milu jeung gua, urang nguruskeun di imah Pak RT. Hayo milu kabeh. Wadali nyarita kalayan tandas sarta karasa aya pangaruhna. Harita keneh Mirja dibeyeng ku baladna. Dibawa dibeyeng teh dibawa kitu bareng. Ku baladna para mitra dibawa ka imah Pasamba. Rek diubaran sedengkeun nu sejen ngajugjug ka imah Pak RT nu teu jauh ti dinya. Karmin ge nuturkeun dibarengan ku Harli. Jalma-jalma nu kaparengan aya di lemur pabeja-beja yang di dinya aya kajadian gelut atuh jul-jul nyampeurkeun ka imah Pak RT pada harayangeun nyaho kana naon-naon nu geus kajadian. Utamana mah kolot-kolot anu anakna kalibat kana eta kajadian sarerea ngarasa reuwas atuh di imah Pak RT jadi ngagimbung loba jalma. Harita Karmin para mitra Harli jeung Harli dariuk padeukeut. Nu sejen ngajajar deukeut lawang ari Mirja can aya di dinya keur diubaran keneh ku Pasamba. Aya naon ieu teh nu sanyana Mang Dali? Pak RT mimiti mariksa nu pangheulana ditanya teh Wadali da eta nu mawana. Kieu jang RT tadi teh ka Imam Mang teh aya semah duaan nyetana ieu jang Harli jeung jang Karmin ti Cikekes. Maksudna rek nempo teuy. Sabab jang Karmin teh bener teuy cenah tapi di perjalanan dipegat ku Mirja sabatur-batur. Nu ngabalukarkeun cekcok. Sigana bae Mirja ngarasa ceuceup ka Karmin atuh terus nyusul deui. Bari mawa balad anu leuwih loba. Nepi ka kajadian tarung nu akibatna Mirja tatu tak-takna. Tah sakitu kanyaho Mang mah atuh nurutkeun katerangan ti jang Harli ge. Kitu ari sabab-musababna manusia nya mah mangge teu nyaho. Mangga we uruskeun ayeuna taya saurang-urang naon teh? Taya saurang pokona mah taya saurang malah teu naon-naon. Tanya saurang-saurang meh beres. Maksudna taya saurang teh nyaeta Mirjana teu aya para mitra. Ceuk Wadali ngalaporkeun perkara nu gelut ari Pak RT ngabasakeun Mang. Nah, sabab laporan Pak RT teh memang alona Wadali. Oh, kitu ka mana atuh Mirjana? Di imah Pasamba keur diubaran? Parnah henteu.
Nyaduka teuing da teu pati disidik-sidik ngan lamun nilik kana ka ngabayabah getih matang tuparna. Ke atuh urang dagoan heula beja ti pasama. Kumaha kaayaanana Mirja teh mun kuateun keneh ngariung urang bereskeun ayeuna. Nya mah mang manghiringan we. Nu nyaksian rada moyeg. Sarerea geus teu sabar hayang geura buru-buru nyaho kana kajadian nu sanyana. Komo bapa si Mirja mah menit teu geunah cicing hayang geura nyaho kana seluk-belukna. Dasar babanyit bangkawara, na kunaon atuh make gelut sagala. Na eueuh pagawean diwati gelut kitu. Pan geus cilaka mah kolot keneh nu katempuhan. Kitu ceuk bapana bari eje geler teu geunah cicing. Ret deui ka beulah kidul ngilikan ka imah pasamba. Ke sabar mang urang daguan heula Jang Mirja. Kuring heran ieu tebet aya keneh barudak nu jorok jiga kitu nya. Ceuk Pak RT ngarasahan yakal. Ku ayana kitu teh padahal di lemur eta geus aya pakumpulan pamuda pikeun ngadalikeun kanakalan para rumaja. Sabot keur kitu kurunyung aya datang horeng Mirja nu geus diubaran. Tatuna diperban baju pinuh ku getih geus diganti, malah mah dibarengan ku indungna nu carinakdak bakat kureuba. Para mitra kaum dangu, Bus Mirja ka jero gek diuk gigireun uadali. Sakabeh nu aya di dinya marelong ka Mirja nu pias jeung bangun lungse, nu tadina sok baranga santeh ayeuna mah alung. Kuat keneh milu ngariung Jang Mirja, ceuk Pak RT. Kiat Pak, hari tatuna kumaha parnah henteu? Duka abdi mah teu berat lah ningalikeun age. Ari nyeri mah ngakak na taku sareng asalieur kana sirah, jawab Mirja bari ngeluk tungkul. Ngarasa bibirang di kolong catangnya gedenya panjang. Nyawaya, nah memang gitu ari nu gelut mah, nu meunang taya untungna, nu eleh geus puguh jelas rugi. Ceuk paribasa teh mah, yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Atunya gitu. Sarua atuh. Mun palebah dina ripuhna nepi ka paehna ceuk paribasana, nu eleh ngagoler, anu meunangna tetep unggah balewatangan. Dayuna ieu masalah urang rengsekeun ngarah buru-buru beres sarta ulah katutuluyan. Cing ujang satuju atawa henteu? Pak RT niteup ka Mirja. Satuju Pak RT. Kumari Jang Karmin satuju mun kitu. Kan tenan abdi mah satuju pisan Pak, margi kawitna ge da teu aya maksad bari gelut. Datang ka dieu teh bade usaha abdi mah. Bang abdi dugi ka ngabijilkeun badog teh taya sanes iwah ti ngabela diri we. Ceuk Karmin capetang naker teu neungludeung ngabela bebeneran. Kaharti ku bapa oge, memang kana kitu tujuanna teh. Tapi da geus kajadian ieu teh sarua salahna. Ayeuna bapa rek nanya ka Jang Mirja, naon sababna nepi ka kajadian kieu? Naon maksudna megat nu ngaliwat ku jalat kitu? Sabab nurutkeun laporan ti Mang Dali, Jang Mirja teh geus kumawani megatan semah ti lembur sejen. Cing jawab, terus terang euy nyeri hate ka si Karmin teh. Ketan maksa teh bade males pati we sabab likung si bibirang ku manehna, jawab Mirja. Naon sababna make hayang males pati jeung di bibirang cara kumaha ku Jang Karmin teh sok terangkeun sing jujur. Abdi teh boga kikindeuan urang tampaka geus 5 bulan diincer jeung dikeungkeun. Tapi dina hiji puting bati dijajabkeun ku si Karmin. Abdi teh panas hate terus dipegat di jalan. Dugi ka aya kejadian tarung. Hari abdi eleh sarta tarang abdi codak ti dagor kana batu. Tak kumargi kitu abdi nyeri hate. Sabab kabogoh direbut ku si Karmin sarta si Karmin geus ngawirang ka abdi. Mata kaina dibalas ku abdi. Ceuk Mirja teh euleum-euleum nyaritakeun nu geus kajadian nu araya di dinya pating serengeh, tapi aya nu gogodeg malah bapana mah istighfar bari narik napas panjang. Halus. Ujang geus terus terang nyaritakeun lalakona ngan hanya kalalampahan Ujang teh salah. Sabab nya mah bogoh ka hiji mojang, nah atuh lain buru-buru deukeutan. Ulangan diingkeun-ingkeun wae, ulah diincer-incer wae, tapi kudu satria, kudu didekeutan. Mirja teu nemalan, beungeutna nyiak sarta ceulina beureum. Hari Jang Karmin rumasa ngarebut ka bogoh Jang Mirja, teu rumaos abdi mah ngajajabkeun sote pedah wangi we, mojangna eueuh batur balik. Sarta kolotna nyaluyuan katurug-turug awewena bogoheun deui ka abdi. Nu ngariung sareuri aya di ngacungkeun jempol muji ka Karmin.
bener kung si Tarung jeung Mirja leres basa aya wayang di tempaka ngan harita mah si Mirja tadi tergos hideung teu nemongkeun beungeut beleg we begal nganggap begal sia kadebek Mirja menirang ge deungeunahun disebut begal ku Karmin yang disebut naon atuh yang disebut garong Karmin kalah ngahajakeun atuh Mirja teu kuat teunan amarah jung nangtung nulak cangkeng bari molotot orok kaya bapana teu panujueun hauk nyentak Mirja sia derek ngerakeun ka aing aja dog sia bising ditampiling ku aing geura bis buku belagu kelehan masih keleh mung narima betul sia tos mos makeun urang bereskeun ku kuring toskeun ulah disiksa budak makeun cek Pak RT Bapak Mirja jempe beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum ari Mirja ngahenen hatena seueul ngadenge omongan bapana geus ayeuna mah geus ayeuna geus kaharti minangka kasang tukang na teh kana ayana pacengkadan taya deui iwati gara-gara awewe palabah ieu nu gagabag teh Jang Mirja sabab Jang Mirja nu pangheulana ngajalankeun kasar jadi dina hartina mah palabah dieu Jang Mirja kudu sadar kana kasalahan kudu daek ngaji diri maca awak ulah wakang nyalahkeun batur jeung di dina nangtukeun hiji pasoalan kudu ditaliti heula ulah main hakim sendiri. Tak kitu putusan kuring cek Pak RT bari mencerong ka Mirja sedeng nu araya di dinya taya nu magah kabeh ge jempe si Karmin ge salah Pak RT geus ngarbut ka bogoh abdi Mirja keukeuh nyalahkeun ka Karmin kelanan Jang Mirja kus geus kungsi adu hareupan jeung awewena atawa can Jang Mirja teh na geus patali janji pasang subaya geus nante pacantel janji geus harti nama nyakit nu disebutkeun ku bapa tadi geus pasini janji tah can kitu nya geus terang-terangan bebeja ka jenisna jeung ka kolotna cek Pak RT acan Mirja ngajawabna lalaunan mun kitu mah Jang Karmin teh teu ngarebut atuh sabab boga hak pikeun ngalamar ka eta mojang da can aya nu boga Mirja teu nemala nu ngariung saheng Karmin nyerengi ayeuna mah nageus ngarti atawa acan atawa masih keneh panasaran hayang keukeuh teu ngarumasakeun salah rumasa salah tapi ulah nganyalahkeun abdi wungkul atuh Pak RT moal nyalahkeun Jang Mirja wungkul sabab dina ieu teh Jang Karmin ge salahna bet ngalayanan nu salah nu akhirna sarua salahna alusna mun kaayaan kitu mah ulah sarua dogongna tapi kudu aya nu ngelehan maneh salah sahiji jeung deui ulah ngagunakeun pakarang atuh sabab kajadian kieu mah atuh eta mah diadu peureup we ulah make pakarang Pak RT nunjuk kana tatu dina tak-tak Mirja palebah dieu mah abdi rumah selepat Pak RT nanging da Pak RT ge mugi uning atuh abdi teh sanes ahli silat tetapi ahli main po janten kanggo abdi mayunan musuh anu seueurna limaan teu sangem umi lemor teh janten kanggo ngabela diri we kapaksa ngagunakeun pakarang kitu Pak RT Karmin teh eleh omong bisa pisan ngajawabna tur tamata kaharti memang kaharti tapi kajadian anu kadua ujang geus nipu ka Mirja nu nyaritakeun rek ngenalkeun tapi nyilakakeun dia ge salah mun eta mah siasat we tu Pak RT lantaran abdi teh geus ngarti yen kakuatan si Mirja harita leuwih ti kakuatan abdi da buktina manehna boga balad ari abdi henteu pikeun ngelehkeun musuh taya deui jalanna iwati kudu ditipu pokona mah pikeun ngabela diri we kumaha we carana kitu Pak RT alus da pamikiran teh bapa muji kana kacerdikan utek ujang ngan hanya ka kacerdasan teh salah nempatkeunana teu dibarengan ku budi luhur da cacakan nu dibarengan ku budi pekerti anu luhur mah sigana moal aya kajadian kieu sabab tangtu Mirja oge harti teh moal katutuluyan nganggap musuh ka ujang coba amun tadi ujang bener-bener ngajak sasalaman ngajak damai tangtu sararea salamet tapi kulantaran ujangna salah akhirna aya kajadian kieu tah palabah dieu kasalahan ujang teh teu boga kajembaran rasa kitu tah teu boga niat damai sarta teu aya hampura ujang kudu inget kaluhuran budi jeung rasa hampura bisa mupus rasa mumusuhan pikeun nyangreudkeun tali silaturahmi nyegah mumusuhan kumaha kaharti hartos lamun tos kaharti sarta tos ngarumasakeun salah ieu pasoalan dia ngaberes Bapak tinggal nepungkeun tali mimitran antara naon teh
Abdi merenjeng nu sanes nya puguh atuh. Ai geus dianggap beres mah tinggal sasalaman ayeuna mah. Jang Karmin jeung Jang Mirja kitu sarta masing-masing kudu ikhlas ngahampura kana kasalahan masing-masing. Cing sanggup henteu? Nah, kamu abdi mah sangem. Karmin ngajawab menigiat. Ari Jang Mirja kumaha? Mirja rada leleda rek ngajawab jalan teranusannya namah dina hatena ngunak-ngunak keneh. Dumih manehna pangripuhna. Mun ayeuna nu ngahampura ka Karmin moal aya kasempatan pikeun males pati, ieu ngandung harti yen hate Mirja karadaket. Kulantaran Mirja ngahulang wae, Karmin tuluy nyarita. Hari amak kene mah kakuring, yuk urang gelut deui sing wareg lah. Ulah main rempugan kudu jujur jeung satria. Si Karmin jiga nu panas ka Mirja. Salah atuh salah ngarengsekeun ku cara kitu mah. Ulah deui ulah. ART teu panujueun. Ari Mirja kalah kabeuki panas hatena, saeutik dia teu hayang ngahampura ka Karmin. Atuh manehna teu ngomong kalah ka kakerot nahan amarah tungtungna bapana nu ngomong. Mirja, mun maneh teu ngahampura ka Jang Karmin sarta teu daek diajak runingan, bapa nu bakal ngahukuman ka maneh. Disiksa sia ku aing sabageus ngawiwirang ka kolot sia teh. Tangtu balarea nyalahkeun ka bapa, bakal nyangka teu diwarah maneh ku aing. Pada kudu kumaha sia ngawarah ka sia teh deuleu. Tos Bang tos. Tos ulah ditereg deui. Keun sina mikir heula. Ngadenge kitu batin Mirja kateken ngarasa era jeung wiwirang. Sabab dicarekan ku kolot hareupeun umum hal ieu teh kudu nama ulah. Ambak sakumaha ambak ge ulah nepi ka kitu. Bisi maneh penasaran mah ja, jung we nyisari kawin ku maneh. Dawi mah can hayang kawin bari ge teu boga keur mayar ipekahna. Ceuk Karmin ngaheureuyan bari susuganan hate Mirja lee. Barang ngadenge kitu sarerea seuri iwati Mirja nu baeud bae. Tah geuning kitu pamasrahan ti Jang Karmin piraku. Terek narima padahal mata holang pancek kadan teh tina urusan awewe. Ayeuna awewena dipasrahkeun ka Jang Mirja, narek marebutkeun naon deui atuh, ceuk Pak RT. Bari nyerengeh neuteub ka Mirja nu samar pola. Nyaan min, Mirja neuteub ka Karmin. Mun uing bohong keureut ceuli hiji tong duanana. Bari ngajiwir ceuli nu kenca. Wah, teu percaya euy make jaminan eta mah. Bisi kurang percaya jung datangan ka Campaka. Uing mah geus lila tara ka ditu sieun ditarikan kawin. Mirja ngahuleng para wargi sadaya. Ngadenge kitu mah leeh. Hatena bungah aya era aya beungeut euceuy balaham belehem bari tungkul atuh pada nyeungseurikeun kudu ngadariu. Ayo putuskeun narek ke kumaha deui, rek damai atawa kumaha? Pak RT ngadesek hayang meunang putusan. Taluk Pak RT mangga sejeng iringan we. Lamun kitu gerasa salaman ka Jang Karmin sarta tekadkeun dina hate yen rek ngahampura lahir batin. Kajadian geus kaliwat anggap teu aya, ulah aya gantar kakaitan, ulah aya catang supaan, ulah aya tunggul sirungan. Ceuk Pak RT bari nunjuk ka Karmin. Ari Karmin miheulaan nyolongkrong ngajak sasalaman. Kep ku Mirja ditampanan duanana silih hampura. Alhamdulillah beres geuning babadamian teh. Geus ulah rek pasea deui, ulah rek aya paceng kadan deui. Sabab papasean atawa paceng kadan teh taya untungna, nu aya mah ngan rugi kulantaran para pamuda teh nyaeta hartina mah teu bersatu. Urang kudu ngahiji, para pamuda teh kudu ngahiji, sabeungkeutan sareundeuk saigal saketek sapihanean. Urang kudu hartina mah ningali kaayaan model sapu. Sapu dibeungkeut, hartina mah nyere-nyere anu tina daun kawung atawa nyere kawung nyere kalapa dibeungkeut dijadikeun hiji. Lamun eta nyere ngan saukur hiji atawa dua paling bisa dipake ngeprak reungit ge mun beunang. Dipake nyepret jeung sajabana ge tereh pites. Tapi lamun dibeungkeut dihijikeun anu jumlahna ratusan dihijikeun dibeungkeut, apan gede manfaatna. Bisa gelengkeun bisa dipake ngeprak oge bisa dipake sasapu, hartina mah bisa dipake bebersih. Sedengkeun tugas urang ayeuna nyaeta hartina mah ngahangkeutkeun dina bidang kabersihan.
Ai kabersihan eta dina sagala widang, lain baik kabersihan dina hartina mah lahan-lahan atawa pakarangan urang, tapi oge bersih batin. Jadi kabersihan di dieu ngandung harti anu jembar. Laingan saukur urang gawe meresihan pakarangan, meresihan jalan wungkul, tapi batin-batin urang, hati-hati urang kudu bersih. Kitu maksudna teh. Dah jadi ayeuna pamuda kudu sabeungkeutan, kudu sauyunan, kudu babarengan silih bantu silih ajenan. Sabab mun pamuda pagawean ngan pasea jeung pasea wungkul, rek kumaha si bangsa urang kahareupna. Padahal nu bakal nuluykeun tapak lacak kolot-kolot teh taya deui iwati para pamuda. Coba ku ujang pikir mun pamarentah nu ayeuna geus karolot, maot atawa eureun tina kalungguhanana, saha nu rek ngagantina lamun lain para pamuda? Cing jawab, ceuk Pak RT bari rutret ka Karmin jeung ka Mirja. Lantaran Karmin jeung Mirja nganting harurang wae, Pak RT tuluy nanyakeun deui, kumaha kaharti jang Karmin nu dicaritakeun ku Bapa bieu? Kahartos Pak, kumaha lamun para pamuda hartina mah teu sabeungkeutan, gawe nganimulkeun paceng kadan wungkul, teu sareundeuk saiga teu saketek sapihanean, kumaha akibatna coba? Tangtos we moal anu nuluykeun generasi kaum tua teh ku para pemuda, margi kalakuan pemudana kitu. Jawab Karmin, tah bener. Moal aya nu nuluykeun tah ayeuna jawab deui, mun pamarentah teu aya nu nuluykeun kumaha nasib bangsa urang? Kala hancur diranya ku bangsa deungeun. Tema Karmin ngajawab meuni kontan, tah geuning geus kapikir. Nu matak bapa mah teu weleh-weleh, buas mepelingan ka para pamuda. Nu baris jadi penerus bangsa, kade sing waspada, sing nyaho kana tugas jeung kawajiban. Para pemuda kudu diajar apik dina nilik hiji masalah, ulah gagabah jeung lalawara, bisi matak cilaka kasararea. Mun aya hiji masalah nu perlu pamikiran, coba taliti heula sing apik naon anu sanyana. Mun urang ngagagabah jeung lalawara bisa nimbulkeun salah paham jeung bakal ngabalukarkeun papaseaan. Contona kajadian geus kaalaman ku ujang duaan. Eta teh akibat tina gagabahna nilik hiji perkara teu apik dina nangtukeun sabab jeung akibatna. Ceuk Pak RT beuki tandas dina nerangkeunana bakat kumelang ka para pamuda. Nabi marumaos dina maca hiji masalah kirang apik nanging kedah kumaha tu carana supados teu salah harti, ceuk Mirja. Ai carana mah babari, kahiji ulah getah sarupateun, kadua kudu apik jeung taliti, katilu kudu ditilik dina sagala widang. Ari sabab tafsiran tina hiji pasualan bisa beda-beda dumasar kana sikep jeung kapribadian nu nilikna. Upamana kieu aya hiji jalma nu tara disalin ka mana-mana ngan eta jeung eta we nu dipake teh. Ka pasar make eta, ka kebon make eta, ka pasamuan make eta. Naon sababna? Pikeun jawabanana bisa rupa-rupa, gumantung kanu nilikna. Ceuk nu sobatna mah tangtu jawabanna teh matak meunah kana hatena. Tapi ceuk nu ngewaeun bakal pikanyerieun. Contona disangka munyung tea, disangka ngope tea jeung sajabana, padahal cantang tu buat teuing teu boga deui, atawa resepisan make baju nu eta, atawa naon we alesanana mah nu tangtu loba. Ngan pikeun ngabuktikeun jawaban nu sanyana kudu ditilik tina sagala segi sangkan adil jeung bajar sarta bener. Tak kitu carana sangkan teu timbul salah paham. Tanya kudu kumaha tu Pak RT? Pan karasa ku abdi oge pugu-pugu rek niat hade dar disangka goreng. Nu akhirnya jadi pasea, mun geus pasea jadi cilaka. Itu akibat tina salah sangka teu apik dina nafsirkeun hiji masalah, ceuk Karmin meuni asa dipangmeunangkeun. Tah nya. Kitu pisan ujang cing kaharti ujang Mirja. Kartos Pak RT, Mirja ge teu loba omong. Mun geus kaharti bapa rek mere soal ku hidep kudu dijawab. Mun kajawab hartina hidup bener-bener taliti jeung apik dina nilik hiji masalah. Tapi mun can bisa ngajawab, hartina pamikiran hidup can motekar. Tah kitu
masih kena perlu latihan sangkan bisa nangtukeun hiji pamikiran akur jeung kanyataan. Bangga ku abdi bade dijawab tapi naon soalna? Kieu soalna teh Jang Mirja. Tapi mun anu ngajawab mah teu kudu Mirja bae, najan Mang Dali atau Mang Ubed ge bisa. Kitu deui sakur anu aya di dieu bisa milu ngajawab. Mangga cek nu ngariung saur manuk. Ari soalna teh kieu, aya hiji caritana teh zaman ayeuna. Nu boga lalakon hiji tentara nu kaparengan ngorakene umurna kira-kira umur 30 tahunan. Eta prajurit teh tugasna di sebagian tempur kaasup prajurit nu gede wawanen jeung satia kana tugas. Dina hiji manca mancen tugas nya teh kudu ka timur-timur sakumaha biasa ngajalankeun tugas salaku hiji prajurit. Ngan hanya kalwe waktu na kaburu beak.